Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu Maha Suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Giwang. Ayeuna bagian anu ka 84 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun reunuhun laksa ketika bingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga ka para soang anu parantos daratang nyampeurkeun anu ngaganggu kana siaran dongeng mamang, sumangga gera lalinggih sareng caralik nginggarandeng hawatos pamiarsa pecinta dongeng anu kaganggu ku sora-sora soang anu matak hariwang ka kupingna. Atuh kalintang bingahna upami mah ieu link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarateu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Si Giwang bagian anu ka 84 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tempak dong dong tes. Kira-kira anak sababaraha ringkangan deui urang bisa nepi ka Gunung Guntur teh Mauti. Ceuk Ki Jembar pikeun anu kasakitu kalina tumanya ka Mauti. Mauti ngeh keh seuri bari gancang nembalan. Sabar maneh Jembar. Nah asana teh kaya kasabaran pisan hirup teh. Loba tatanya bae ti kamari mula kepo gedeng hirup maneh mah Jembar. Tembal Mauti rada ambek. Pan kuring mah hayang nyaho mah geus nepi mana urang lumampa teh lain ku kepo. Ki Jembar nempas. Ari panasaran mamane ayeuna kukula dijawab. Dikira-kira kukula mah urang teh lumampa karek nepi Cisewu Jembar. Antara 2 poe atawa 3 poean deui urang karek nepi ka suku Gunung Guntur. 2 poe 3 poe deui urang karek nepi ka suku Gunung Guntur. Edas lila di jalan urang ngalampahan teh atuh mah teu nepi-nepi. Memangnya gembleng nama 4 poe 4 peuting kakara urang bakal bisa nepi ka punclut Gunung Guntur. Tapi tenang Jembar, tong hariwang, tong mikiran jauhna lumampah. Anu penting mah urang bisa pangheulana nepi ka tempat anu dituju. Jep atuh Ki Jembar jempe boseneun ngabantah kana caritan Mak Uti.
Mauti ngareret kada Maraseta anu keur melong kosong. Kadenge Mauti nyarita ngandung parenta. Da Maraseta sumuhun ieu pangarsa bade aya pikeun naon manawi. Cek da Maraseta karek harita usik ari aya nu nanya mah. Kaula lapar pangalakeun bung-buahan asa anu sakirana bakal bisa didahar ngadadak. Kula asa salatri gancang neangan hakaneun. Cek Mauti. Oh, mohon bangga pangarsa. Simkuring ayeuna angkat heula pikeun ngalabung buahan kangge pangarsa. Ya, corelat jeleng. Da Maraseta ngacorelat loncat ninggalkeun eta tempat pikeun neangan bung-buahan pikeun Mauti. Kadieu Eba. Ayeuna mah Mauti ngagarwan Nyi Eba. Nyi Eba gancang nyamperkeun bari cedok nyembah ka Mauti jiga karatuna we. Ieu abdi pangarsa bade aya pikersaeun naon manawi. Ieu kula cararangkeun pararega lalinu satulang sandi. Sok pencetan heula kaula. Lumayan mun jalma biasa mah bakal cengker di jalan alat lumampah jauh. Sok pencetan tah suku kami Eba. Mohon mangga pangarsa, mangga. Nyi Eba teu kaleket, tekul weh mencetan imet Mauti. Sanggeus rada lila dipencetan, kadenge Mauti nyarita. Nakamana cenah anu ngalabu buahan teh adon ngamplang kieu. Cek Mauti kasaleun. Jaka seta ngadon ngamplang. Jeung memang nya. Da Maraseta ngadon ngamplang di titah ngalabung buahan asak teh can aya bae mulang. Buah-buah kabur si da Maraseta teh mah. Bae mulang mah geuning kabur beureun. Asa teu mungkin hari kabur mah. Kajaba ilmu panglinglungan jiwa kula geus laas di diri manehna. Kakara si da Maraseta bisa kabur. Ngan asa mustahil mun nya teh kitu. Lamun eueuh nu ngubaran mah moal leungit ilmu panglinglung kaula teh jembar. Buahnya manehna teh kabur mah ilmu magis laas meureun. Keun mun nya teh kitu si di Maraseta karik urang podaran nginjem leungeun si Eba. Si Eba bisa diparentah ieu ku kaula. Ki Jembar ukur unggut-unggutan bari seuri leutik. Dina waktu anu meh sarua, Mbah Buyut Keling Saketi anu keur nyobaan deui maluruh da Maraseta. Jadi ingat ka para siluman meong anu bisa diparentah ku dirina pikeun ngemban pancen. Mbah Buyut Keling Saketi anu geus taak jiga nama neneangan laratan da Maraseta harita langsung ngambat para siluman taklukanan. Gancangna carita Mbah Buyut Keling Saketi geus ngambat para siluman. Jeleng Harita siluman meong geus aya hareupeun Mbah Buyut Keling Saketi. Kuring datang ieu Mbah. Aya parentah daun Mbah ngambat ka kaula sakabeh Mbah. Kula pangnang ngambat ilaing sakabeh. Sabab arek dipenta bantuan pikeun pangmawakeun murid kula di mana bae ayana. Dina sabaraha poe ieu dewek ngarasa murid kaula keur gaancam bahaya euy. Ku dewek didaguan di suku Gunung Guntur can datang wae. Sok tayangan ku ilaing sakabeh. Ku dewek ditungguan di tempat ngajedog jaga kaulanya. Oh, ayeuna kula indit Mbah Buyut. Murid Mbah dijamin bisa kabawa ku kula
kumaha bae kayana nambah. Hade juga itu geram mantau siluman meong ngan omat ulah diperenan nyawana euy sing salamat. Siap, murid Mbah dijamin selamat Mbah Buyut. Kula ayeuna indit ye. Hiat corelat jeleng kolebat les. Siluman meong laju ngolebat cirimna ninggalkeun eta patempatan. Bareng jeung siluman meong indit ninggalkeun eta patempatan, Mbah Buyut keling saketi oge ngolebat ninggalkeun eta tempat, mulang deui ka suku Gunung Guntur. Curelat jeleng les. Caturkeun siluman meong cirimna terus kokolebatan nyurang jalan anu cek manehna mah memang bakal panggih jeung jalma anu diteanganana. Ngandalkeun pangangseuna irung anu geus kalatih najan jauh ribuan kati jarakna. Moal salah bau awak jalma anu dipimaksud ku manehna bakal kanyahoan. Sedangkeun Damaraseta anu keur diparentah ngalabubuahan ku Mauti lila mulang teh lantaran memang hese neangan kadahareun di tengah pileuweungan. Tapi kalah kuahaben mah neangan sugan aya kebon papelakan teu burung oge harita teh tangkal cau buahna geus arasak. Siluman meong anu seukeut pangambeuna bisa nepi ka tempat di mana Damaraseta ngalacau. Harita langsung disusud ku siluman meong. Curelat jeleng jelegedeg. Siluman meong teu loba mikir panjang, langsung ngacorelat loncat nembongkeun diri. Damaraseta anu karek pisan ninggalkeun eta patempatan jadi teu turus. Lantaran kaburu hiji cirim anyar datang. Hei, Andika Damaraseta. Montong waga kemamana deuleu. Kula siluman meong diparentah ku hiji jalma pikeun mawa Andika. Damaraseta ngadon kerung jiga anu bingung. Saha Damaraseta teh? Kuring sanu marentah Andika. Damaraseta hulang-hulang ingat-ingat poho kana ngaran sorangan. Kula siluman meong bisa ngarasakeun Andika keur aya dina pengaruh ilmu panglinglungan jiwa. Andika geura sadar Damaraseta. Sadar Andika keur aya anu ngamangbeadkeun deuleu Damaraseta. Kurang ajar. Andika ngaco nyarita teh siluman meong. Ditindak sia ku aing. Hiat corelat jeleng sewupuk hiu. Maklum anu keur linglung cau saturuy ngadon dipaket tarung ku Damaraseta. Siluman meong gancang ngacorelat nyingkahan jeung ngimbangan daya panarajang lawan. Corelat jeleng laos. Damaraseta kaget panarajangna bisa disingkahan jeung ditakis kudu jadi lawan. Atuh harita gancang Damaraseta mindo deui maju narajang. Cau saturuy cung celeng buahna ngaraceng lantaran kapangpeng-pangpengkeun. Siluman meong teu wudu ngarasa kaget lantaran ketak Damaraseta tetela kawilang garang tindakanana. Siluman meong nyobaan males narajang. Ramu-ramu leungeunna metah dina mangrupa cakaran-cakaran ampuh. Tapi ku Damaraseta mampuh deui disingkahan. Malah sanggeus sobar hageprakan tarung lumangsung. Cau saturuy anu geus carang teh harita bisa keuna dibabukeun kana careham siluman meong. Iu jebrot wala. Pangkiung daligdeug. Siluman meong harita ngadaligdeug sabaraha lengkah ka tukang. Bogol cau harita nepi ka potong. Cau saturuy kiwari jadi ampir beak. Hebat oge ngandika Damaraseta.
dewek bisa kebenangan ku panang rajang Andika deuleu. Siluman meong netep antep kada Maraseta. Sabenerna Andika diparentah ku saha siluman meong? Naon maksud Andika narajang ka kaula? Kungring diparentah ku Mbah Buyut Kling Sagedi Damarazeta, ku guru ilaing deuleu Damarazeta. Mbah Buyut Keling Saketi, Mbah Buyut Keling Saketi teh kuring teu boga guru nu ngaranna ku Andika disebutkeun bieu meong. Allah ka guru sorangan nu ngilaing bisa poho Damarazeta. Sakali deui dewek teu masa boga guru anu nelah Mbah Buyut Keling Saketi. Tapi mauti ratuna para jawara ti tiap golongan. Jadi Andika ulah ngacok kitu siluman meong. Ngadengi ngaranna oge karek ayeuna kaula mah meong. Kajeun maneh pogene mah Damarazeta. Tada deui angguran mah bener jeung kaula deuleu Damarazeta. Hiya corelat. Hiya corelat sauhiu. Siluman meong bari sakapeung sok ngaluarkeun sorat ciri istimewana. Harita ngakajleng deui luncat mindona rajang ka Damaraseta. Ku Damaraseta gancang dipapak. Siluman meong bung eleh geleng, manehna sarua nembongkeun kabinekasan ilmu silat bawaan ti alamna. Jeung sanajan lup-lep ingetanana, ari kana ilmu silat nama mungguh teu poho Damaraseta teh. Harita tetap bisa ngabudalkeun pangartina pikeun ngimbangan tiap panarajang musuh. Naon anu karandapan ku Damaraseta nalika diserang ku sabangsaning siluman? Harita bet bisa tembus kana batin mauti. Paingan ngamplang si Damaraseta teh tetela aya nu megat deuleu jembar. Hah? Dipegat ku sama ku soang pada menirage dipegat ku saha? Si Damaraseta dipegat ku sabangsaning siluman jembar. Diparentah ku guruna si Damaraseta. Jika nama geus apaleun tah eta mangkluk teh. Muridna keur aya dina pangaruh kakuatan panglinglung jiwa ilmu kaula. Oh, berarti urang kudu gancang ngalakukeun tindakan ge carana mama. Si Damaraseta bisa aya nu nyadarkeun deui tina pangaruh ilmu emak. Tenang jembar, tenang. Andika tu kudu pipileueun nyieun tindakan. Keun kula anu ngayakeun tindakan mah deuleu. Heuk, eureun mencetanana ebah. Kula ayeuna rek indit ngalakukeun heula tindakan. Mohon mangga pangersa. Cek Nyi Ebah gancang ngawalon pondok bari ngoleset ka tukang. Ki Jembar teu wani deui cumarita terus bae cicing merhatikeun mauti anu terus ngacorelat jirimna ninggalkeun eta patempatan. Murut tempat lumakuna tarung antara Damaraseta jeung siluman meong. Kocapkeun deui di tempat sejen. Si Giwang kabeneran keur saret tibra peuting harita teh. Ngadadak beuntak panonna lantaran kaget bet ngimpi goreng. Ngimpikeun indungna lagrag kana cungkrang anu sakitulung kawingna tur jero. Sarta handapna loba pisan batu-batu kelede tur mararencos. Oh, ma. Si Giwang cengkat tina sarena bari ngagero. Jaka Satria jeung Ki Cakrabuana anu pangheulana nyaring tina sarena waktu ngadenge si Giwang ngagero bangun menang karuas. Kunaon Giwang ngagero jiga nu menang karuas geuning Giwang? Cek Ki Cakrabuana. Oh, oing ngimpi goreng pisan ki oi. Ningali indung uing
murag kana jero jungkrang anu lungkawing. Coba loba batu-batu marencos janapna teh ki. Uing salempang eta impian teh mangrupakeun totonden indung uing keur menang bahaya ki euy. Walon si Giwang. Inum heula caina Giwang, sok inum heula. Cek Jaka Satria ngasongkeun cai nginum ka si Giwang. Ku si Giwang gancang dileguk. Ki Cakrabuana kadenge nyarita. Oh, ari cek kula mah ngimpi keur sarete puguh kembang nasare Giwang. Jadi ku hidup teu kudu terus dipikiran. Cek Ki Cakrabuana. Oh, memang nya ki ari ngimpi keur sare mah kembang sare. Ngan impian anu cikeneh karandapan ku uing mah munggu asa nyata ki. Kadenge keneh sora indung uing anu mementa tulung ki. Jaka Satria neuteup antep ka nu jadi bapana bari pok nyarita. Manawi impenan teh aya oge anu janten kila-kila mah. Cek Jaka Satria. Memang sok aya anu kawenehan impian teh jadi tanda atawa kila-kila. Ngan teu sakabehna kitu. Mohon kitu oge leres ama. Oh, uing ayeuna arek ngarogoh sukma heula euy. Mah uing kudu diteangan geus nepi mana? Omatnya mihape awak uing di dieu ki. Uing tetep can tenang hate mun can ngabuktikeun sorangan mah ki. Ki Cakrabuana jeung Jaka Satria silih teuteut. Duanana surti. Si Giwang memang mibanda kamampuhan seperti kitu bisa ngarogoh sukma. Beral jang ari hidup aya pamaksudan kitu mah. Kukula di jurungan bisi bener rasa kasalempangan jang Giwang teh hiji kila-kila bikin indung hidup. Tapi hampura kula moal bisa ngabantu. Nya Giwang juk ku akang pasti di jurungan, tapi hampura akang oge moal bisa ngabantu Giwang. Nya keun baik ki Kang. Jurung dungana we mehape raga badak uing ki Kang. Nya jung tong salempang kula jeung nu jadi anak pasti ngadungakeun sangkan hidup aya kalancaran dina sagala pamaksudan. Raga badag hidup dijamin aman dijagaan ku kula duaan di dieu. Sanggeus kitu mah si Giwang terus ngarapal ilmu ngarogoh sukmana. Sukmana kumalayang ngambah ka alam lemes. Belesat. Harita sukma si Giwang ngalayang ngabelesat nuturkeun lajuna angin. Luyuk cek retek dina hate. Harita si Giwang ngabelesat ngidul ngetan. Ngurut tempat di mana indungna masih kayaan ilang kasadaranana. Sagemblengna dina pangaruh ilmu Mauti. Sainditna Mauti Ki Jembar pikiranana jadi kamana-mana. Ingetna keur paduduan jeung Nyi Ebah wanoja geulis sok sanajan geus jadi randa. Ebah. Ki Jembar ngadeukeutan Nyi Ebah. Nyi Ebah ukur ngareret. Tapi teu lila. Pelang deui melong kosong. Ebah tiris henteu Nyi. Mun tiris berarti urang zarua zarasa. Nyi Ebah nalika dideuketan ku Ki Jembar teu nolak atawa baruntak. Tetep cicing teu malire kana sikep katu caritan Ki Jembar anu mimiti kurang ajar. Sedengkeun si Giwang da sukmana nyorang alam lemes. Harita bisa anjog ke eta tempat kalayan singkat. Aduh, ma uing geus nepi dieu geuningan lalampana teh. Tapi naha bat babarengan jeung Ki Jembar. Aduh. Kunaon indung uing jadi kitu deui? Ki Jembar leungeunna kurang ajar. Aduh. Indung uing kunaon teu ngalawan euy? Si Giwang ningali tindakan Ki Jembar anu kurang ajar ka indungna.
tang tuwe temikeun. Nyi Ebah kajen dirangkul juga nare tetap cicing. Aduh, horeng, impian uing teh hiji tanda goreng. Indung uing keur kaancam bahaya. Awas ya, diwarah ku aing maneh teh Jembar. Uing rek asup ya kana waruga indung uing. Si Giwang sukmana geus kitu mebleus asup kana ragana Nyi Ebah. Pikeun ngalakukeun tindakan kaki Jembar. Ningali Nyi Ebah teu baruntak atawa ngayakeun respon naon-naon. Ki Jembar beuki wani kurang ajar sikapna. Malah leungeunna oge ngayap ka mana-mana. Duh, eta kulit beuheung menelemas jeung zambulur kitu geuning Nyi Ebah. Ulah jadi kabita yang ngenyot. Cek Ki Jembar. Nyi Ebah kadenge nembalan, tapi mata kaget pikeun Ki Jembar. Lantaran caritan Nyi Ebah bet jadi beda logatna. Aki bogoh kawing Ki. Cek Nyi Ebah. Gebeg. Ki Jembar dina waktu harita. Gebeg kaget. Lantaran sora Nyi Ebah bet salogat jeung si Giwang sok sanajan sorana awewe. Gancang harita Ki Jembar ngalepaskeun rangkulan tina badan Nyi Ebah. Curung kuno Nyi Ebah nangtung bari malik serta leungeun katuhna mata nampiling pipi Ki Jembar. Hiu, jelebet, aduh setan alas. Nyeri ya deh bangsa, aduh. Ki Jembar beuki nambah deui rasa kakagetna. Nyi Ebah bet bisa keneh nampiling ngandung harti. Masih keneh sadar dirina keur kaancam bahaya. Nyeri nyaki. Maneh teh nyeri kuing ditampiling aki-aki peot. Cek Nyi Ebah bari seri Ki Jembar. Kurang ngajar. Maneh teh keranjingan naon Ebah? Ki Jembar jadi sadar kana kayaan. Mun nya uing karanjingan kumaha kitu Ki? Setan, saha maneh kurang ngajar? Nya saha we meuni panasaran kepo ih. Tapi nalika keur kitu, no atuh ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.